Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dani Wardani, abdi ti kelas 12 IPS 5. Bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Ajib Rosidi. Jante Arkidam. Panona beureum sikisaga leungeunna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palapah gedang Arkidam, Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam, Jante Arkidam. Ti peuting angkeb kumendung Jante Raja alam peteng. Mate aji panarawangan manjing kaliang sasaroting sinar. Jaruji besi panggade milei kuramona. Ti peuting ngadalingding wangi Jante Raja dina tayuban. Ngagak-gak seuri ngibing ronggeng. Mantri polisi ngali ka dieu bantingkeun kartu bantingkeun dadu. Wadana ulah nundutan didinya urang ngibing jeung kula Jante Arkidam. Silih tetep wadana jeung mantri polisi. Jante Arkidam ngabongkar pakgade peuting tadi. Ayeuna makalangan dinu tayuban. Nya kaula Jante Arkidam sing saha nu wani maju rek ditigas leungeunna kula lalancip pedang. Ngaheup-heup sapang lalajoan neuteup ka Jante nu matana ngembang wera. Kunaon neuteup ka kaula? Teruskeun ngibing peuting nyerelek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih ngibing nyelempang salendang. Nguyup arak seloki kasalapan likur. Waktu berang datang, Jante ngagoler diburu ku mantri polisi. Jante Arkidam nusa kambangan. Ngagisik hayang sidik Jante mencrong mantri polisi. Ki mantri tindakan andika lelewa bikang ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua. Sorot matana ngentab seuneuhan. Samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitip cahya kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Neda dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.